Sampurasun. Sampes. Ya nuju sowan ka kasepuhan kabuyutan Geger Kalong, dayeuh leuheur Geger Kalong. Manawi bah ieu teh nuju ngaguar saperkawis pangauban sareng budaya aub urang Sunda. Manawi hoyong uninga yeuh di kasepuhan kabuyutan dayeuh luhur Geger Kalong. Aturan bah kanggo nonoman. Mangga, sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeunaan tali paranti di kabuyutan. Aya anu disebat pangauban tanapi tempat ya bebersih. Sing saha jalmi nu hoyong jadi mangsa kedah bebersih heula. Di mana patembatanna? Ya di pangauban. Ya. Ilahar we. Ya nu rame kiwari di masyarakatnya cenah ngabungbang. Ya. Ari ngabungbang teh namikeun kokotor rereget nu aya dina warga jasa. Utamina dina bersih mana? Ya, supados paripolah aya dina ugeran Gustina mulih deui. Sanes mung saukur ya ibak atanapi diibakan. Hiji patempatan urang ayeuna aya pangauban umpamana di Bandung Raja, satus Bandung Raja aya pangauban, satus pangauban aya galanggang. Ya. Hiji tu parentah raja samemeh makalangan ngagalanggang teh nya kedah diibakan heula nemeh makalang. Ya. Di mana diibakannya? Nya di pangauban. Saatos beres di pakalangan ngagalanggang dina kahirupan. Samemeh uih ke Bandung Raja, bebersih heula di mana? Nya di pangauban. Jadi asal bersih balik deui kudu bersih. Eta fungsi nu disebat pangauban. Ya. Kitu urang tiasa teu ngalaksanakeun ngajaga ngarawatan sanes mung saukur ku sakali pangauban tapi saterasna urang aya dina susuci. Cak Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Yusuf di kabuyutan dayeuh luhur Geger Kalong. Panuhun pepeujeuhna sepuh mugia ieu janten bekal kanggo nonoman anu teu acan uninga atanapi tos kaicalan hartos pangauban. Sakitu panginten pamiarsa hatur nuhun sampurasun. Rampes.